Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji serang syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwah salam mugia salalamina dilimpah ruahkeun ka junjungan urang Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka para kulawargina, ka para tabiina, tug dugi ka urang salaku umatna. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah, mugi hidup daramang sareng pamuga-mugi hidup janten murang kalih anu soleh anu soleha. Bapak ngaros bingah tiasa pendak sareng hidup sadaya walaupun melalui video. Nepangkeun Bapak nami Pak Udin Saprudin kawitna ti Manis Kidul, kenging amanah ngaulang bahasa Sunda di kelas 3. Kanggo salajengna dina pangajaran dinten ayeuna Bapak bade ngabahas ngeunaan tema mikaheman sasatoan jeung tutuhan. Subtemana pupuh pucung. Naon hartosna pupuh teh? Aya nu terang? Pupuh teh nyaeta salah sahiji kasenian Sunda, bentukna lalaguan nu nganggo aturan jumlah baris, suku kata, sareng ngucapkeunana. Jelas? Alhamdulillah. Teras ieu manawi contohna. Tah. Hayu batur urang diajar sing suhud, ulah lalawora isi engkeh teu naek. Batur seuri urang sumekrukna langsa. Tah eta contoh pupuh. Pamuga-mugi hidup tiasa insyaallah ya. Sakali deui alhamdulillah urang tos diajar ngeunaan pupuh. Kanggo saterasna hidup tiasa maca di buku paket bahasa Sunda halaman 2. Tiasa dibaca teras engke tiasa ngajawab pananyana nu aya dina Google Form. Sakali deui ku urang diulang sadaya insyaallah dina dinten ayeuna urang tos diajar ngeunaan pupuh. Naon hartosna pupuh teh? Pupuh teh nyaeta salah sahiji kasenian Sunda, bentukna lalaguan nu nganggo aturan jumlah baris, suku kata, sareng ngucapkeunana. Alhamdulillah pangajaran dina dinten ayeuna parantos rengse. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.